Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui. Tempatun. Punten ya semangat teuing Siap. Udah awalan puasa. Ada makin baru tadi kan keberangan sahur. Keberangan ya. Air mah terus buka. Minum deh. Keberangan di bulan. Keberangan tadi. Keberangan buka. Tidak enak ieu nu kopi nu 4.000 kamari. Iya. Kopi munggahan. Asli. Tambela. Emang kudu kitu. Semangat nih Kang. Nya. Alhamdulillah ayeuna Kang, ayeuna urang kumaha di cenah. episode keempat sekarang Opatnya. Nong tos lari kumaha kasangan kieu. Aduh, abi teh buru-buru takjil. Buru-buru takjil Kang. Aduh. Leres. Bising kapi haluan kayaknya. Benar. Jadi sekarang ini sudah masuk ke awal-awal puasa. Oh. Cenah teh gitu. Jadi wilujeng kangge pamiarsa anu ngajalanan ibadah saum Ramadan. Wilujeng mugia ibadah bulan Ramadannya buat semuanya lancar, jaya sentosa, sehat. Ya. Pada sehat ini tuh semua penonton. Masih araya penontonnya kan? Iya masih kita anggap 3, juta sekian. Aslinya? Asli. Iri, wah yang ikat Cikang tina episode keempat cenah. Ayeuna bade ngabahas naon cenah. Episode keempat nya iya saya pisan Kang sareng tema urang gitu nya. Penyemangat di tentang Ramadan nanti. Tentang Ramadan ya. AWW Sunda. Tentang Ramadan. Semangat kan ketika orang bulan puasa leuleus itunya ninggal wan wajah Sunda anu sakitu geulisna gitu nya urang teh semangat untuk tarawehan. Kela, udah semangat untuk tarawehan itu bisa selamatkan tapi pada naros. Oh naon tah? Kan air Ramadan mah kudu menjaga pandangan. Leres Kang. Leres. Tapi badai ditujukan Kak ninggalin dosa saya di pas tarawih gitu kan. Ya orang kan harus bisa menikmati yang indah-indah. Betul. Kan? Ciptaan yang Maha Kuasa. Itunya. Namun painten aya batasan-batasan. Betul. Ulah orang di pabrak. Gitu. AWW Sunda cenah. AWW Sunda. Emang kunaon yang AWW Sunda kela, tapi abi kengeng jodoh ge AWW Sunda ya. Oh gitu. Orang mana? Cimohai. Ente. Orang mana? Orang Kopo. Oh, orang Kopo. Bandung. Hari itu orang Cimahi. Aduh, emang saya. Sama orang Kopo. Iya, AWW Sunda mah ngeunah. Ngeunahna naon kan? Ngeunah diajak ngobrol. Ngeunah diajak diskusi. Pamita can gajian teh. Ngeunah we sayang kayak sing sabar. Ngeunah digitukeun. Ya kan orang Sunda mah kitunya somean. Aduh leres abi kengeng orang Sunda mah ya Allah turun pisan we ya. Ya beruntung lah bagi mereka yang mendapatkan perempuan Sunda. Ya, sakumaha beruntung eta. Sakumaha cik beruntungnya beruntung pisan kah? Beruntung pisan kan bagi perempuan Sunda teh mibanda nilai-nilai kan. Wih, geus aya nilai-nilai. Aya nilai-nilai kan. Kasundaan mah telepat tinu nilai-nilai. Aya nilai-nilai kan antawisna apa eta nya. Ya pami dina Sunda mah aya paripaos munjung ka indung nya munjung ka bapa gitu ya. Jadi ku istimewana sanes AWW Sunda oge sih ya secara general umumnya istri gitu ya istri nya kedah urang dipihormat gitu nya boy eta ibu urang boy eta nya paentan istri urang oge kedah dipihormat gitu ya dihormat margi pami misalkan ayeuna urang atas rumah tangga teh ya kan hari pamaget mah keluar damel gitu nya sadi dinten paentan urang kali teh dididik ku istri atau ku ibuna nya ku mana budak kemarin gitu ya. Gitu. Jadi nilai-nilainya teh anu sakitu saena sakitu ageungna nilai-nilai normal ka budak teh geuningan persentasena teh langkung ageung ti istri. Saras Gitu. Nah, dina ieuna Kang dina naon ya? Urang teu boleh lepas di dina sawala ieu Kang. Urang kaitkeun kana budaya mainan kana budaya. Nah, perempuan Sunda teh eta aya paribasa mun sanes paribasa oge boh aya dina keterangan kade gorengna hiji keluarga lamun negara mah negara berarti hancurkeun we heula cenah kan awewena gitu ya. Aduh, misalkan dina keluarga ya. Ketika misalkan istrina teu kiat misalkan tina gogoda gitu ya. Teu kiat misalkan tina pami kurang mah kurang gitu ya. Nya sakumaha urang sabarna gitu ya.
kemungkinan teh orang goyah oge nya hancur lah maksudnya si rumah tangga teh. Yang istri teh penten gaduh fungsi anu vital dina rumah tangga eta teh gitu kan. Cenah. Tapi da emang leres kan. Oh, leres gitu kan. Leres eta mah percantan abi. Nya maksudna teh aya persentase kangge pamegat gitu nya. Tos bersuami berumah tangga mah. Pamegat mah saukur misalkan banting tulang. Milarian acis, milian rezeki gitu. Tapi da peran perempuan di rumah teh nggak bisa di sebelah matakan kan. Nggak bisa. Karena anak saya bisa kayak baca, bisa ngaji. Itu teh peran ageung pisan di istri gitu nya. Jol abi teh uih damel gitu nya. Ka abi uih damel budak teh assalamualaikum gitu. Kan kedana abinya assalamualaikum tapi eta teh assalamualaikum apa? Aduh eta teh tos diajarkeun ku saha padahal teh ngajarkeun nya. Iya, diajarkeun ku istri. Iya, terus ku vital-vitalna fungsi ibu. Tadi antawisna penten tina palebah ngamumule budaya kan. Nah, yang menyebabkan bahasa Sunda mah langkung naonnya umur teh pami misalkan kanupuna mah pitebiheun lah. Pitebiheun margi naon? Margi sepuh-sepuh khususna istri gitu ya, istri ibu anu aya di Sunda gitu ya. Ya selalu mengajarkan nurunkeun bahasa Indo gitu kan. Bahasa Indo teh bahasa Sunda gitu kan. Jadi sebagai pewaris kebudayaan, pintu pewaris kebudayaan. Benar-benar. Perempuan Sunda. Betul. Bahkan aya kajantenan tinu nyata nama kayaknya murang kali teh nya bisa langkung nurut ka indungna tapi ka bapana mah sebatas sieun. Sieun jeung nurut teh da leuwih krusial nurut. Saur abi mah mun sieun mah da emang deg-degan seorang laki-laki teh nya kudu dipikasieun. Iya. Tapi nurut teh pada pusieun. Leres. Lain ku sadar. Lain konotasina teh jadi gaduh wibawa bapak. Tapi kami istri mah gaduh kelembutan tah gitu. Jadi ini buat yang para nonton ya calon ibu-ibu tadi tuh hai. Jadi buat para calon ibu-ibu Anda teh punya calon-calon mengurus anak, terus calon-calon pendidik anak punya peran yang sangat krusial. Dan itu teh imbalannya tidak main-main kan. Surga. Aduh, Masya Allah. Kene bulan puasa. Mual tapi surga. Gitu. Tapi ngomongin AWW Sunda mah bakal panjang pisan ini kan. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu video klip satu ini lah. Ya, ayo denger guys. Ayo dengerin ini mah. Tadi kita. Itu saya feedback. Pindah ke dia kan. Pindah ke dia. Gari itu. Orang baca ya requestna oh gitu. Abi di Sumedang nyunkeun manggulin biskuit. Biskuit. Apa lim biskuit deh? Apa ge konkret. Lagu Sunda kudunya request pop Sunda. Gitu. Tapi kita tonton dulu video klip yang satu ini, nanti kita kembali lagi setelah video klip ini diputar. Tetap di Saung Sawala. Tapi deui Ji urang geus 4 episode mah. Cacingkeun wae. Efek puasa ya. Efek cantai lila gini. Oke, pemirsa, jadi deui tinu Saung Sawala anu nembe gabung menuju ngabahas tentang AWW Sunda. Peran istri tinu kahirupan rumah tangga biasa gitu nya, tapi nagara tapi tinu ciri khas Kasundaan. Itu cenah kamu dulu. Iya kan. Aya nu nyebatkeun gitu ya, abdi macam-macam gitu ya. Yen perempuan Sunda, wanoja Sunda teh saurna gitu ya. Anjeunna tiasa beradaptasi dengan perkembangan zaman ayeuna. Painten tiap zaman teh benten-benten gitu ya. Nah, ku zaman ayeuna teknologi nu ayeuna perempuan Sunda nu ayeuna teh saurna gitu ya. Aranjeunna tiasa beradaptasi dengan keadaan zaman nu ayeuna dengan tidak melupakan tradisi. Iya. Nah, eta sapertos kumaha da Kang Manawi? Eta pami abi mah nyebatkeunna aya tinu sejarah Raden Ajeng Kartini teh kan. Oh iya. Nah, eta kan perjuangan seorang perempuan untuk belajar mandiri kan. Dia tidak mau terkungkung oleh kebijakan-kebijakan dari laki-laki. Bahkan dia juga direncanakan bisa hidup dengan cara dia sendiri, dengan cara berdiri di kaki perempuan tersebut. Gitu. Nah, itu teh ngegelan zamannya, perubahan zaman ayeuna teh. Dulu mah mungkin ya perempuan teh ya udahlah tirah nama di dapur weh. Makanya dapur kasur sumur. Eta. Dapur kasur sumur. Gitu weh. Gitunya ada
ditikahkeun ngorak keneh gitunya umur belasan terus ditikahkeun gitunya da eta teh stigma anu zamanna sekarang mah sudah bergeser bahwa istri-istri teh aya nama aya nu dugi S3 pendidikan teh profesor gitunya. Nah eta teh contoh ngigelan zaman kan bahwa perempuan sekarang tehnya profesina ente mung di rumah hungkul mung jadi ibu rumah tangga hungkul jadi aya nu jadi guru teh mah aya nu jadi dokter teh mah aya nu jadi perangkat kenegaraan teh mah bahkan negara kita Indonesia itu pernah dipimpin oleh seorang wanita Ibu Megawati teh gitu. Jadi zaman sekarang bohong dan tidak boleh bahkan seorang istri teh hanya predikatnya teh di rumah saja atau ngabantos eta teh nya kangge abi mah gitunya istri hoyongan usaha misalkannya ngabantos eta teh kangge keuangan rumah tangga tapi persentasenya alit lah gitu tapi anjeunna teh ngaraos aya fungsina oge tidak sebagai yang tadi Kang Windu bilang adalah namanya tadi Kang dapur sumur kasur nah eta jadi stigma terus berubah gitu terusnya di beberapa daerah perempuan masih mempertahankan tradisi seperti mendidik anaknya dalam bahasa Sunda. Ngajarkan bahasa Sunda. Bahasa Sunda gitu nya. Janten aya nama di bumi teh ngangge misalkan alit keneh ge disebutkeun aa, ning, ulah kitu, ulah kieu teh bener leres ku bahasa Sunda gitu. Jadi eta teh tong dipikir bahwa kolot bahasa gitu mah. Nah sih ente gue lu gitunya bahkan ente di uang aing munah maneh gitu. Tapi walaupun eta bahasa Sunda menurut abinya masih banyak ibu-ibu di ranah tanah Sunda teh anu mempertahankan bahasa Sunda untuk anak-anaknya. Ya, terus mempertahankan adat dan upacara adat. Ini masih kayak misalkan istri itu masih memegang teguh bahwa dia percaya bahwa misalkan bikin acara untuk ngaruat, ruatan. Tapi seueur sih ninggal misalkan ketika kami ngaliput kan aya hajat lembur atau napi aya aktivitas budaya boleh didinya nya aya peran ibu-ibu istri gitu ya istri gitu ya ternyata leres memang pengennya perempuan Sunda ya mereka juga memiliki andil di dalam pelestarian budaya pengennya gitu benar-benar terus misalnya mempertahankan keharmonisan keluarga eta anu disebut tadi misalkan keharmonisan teh udah pasti lah ya sebuah keluarga itu keharmonisan pasti ada dilihat dari berbagai aspek. Misalkan aspek keuangan, aspek misalkan seksualitas gitu kan. Itu masih perempuan Sunda mah seueur pisan Kang masih gitunya bahkan dinu istri abi oge nya. Atau abi teh eueuh damel ka bumi anjeunna teh teu molokot gitu. Aduh jadi masih aya nu gumeuli gitu. Jadi eta teh untuk salah satuna mun saur abi mah mempertahankan keharmonisan keluarga. Alhamdulillah. Itu oge meureun istri Kang Windu oge. Sami. Tapi istrina benten Kang. Sami teh perilakunya gitu ya perilakunya sami alhamdulillah. Tip atuh kalau gitu mudah-mudahan ini para istri teman-teman yang ada di rumah Bagaimana? Silakan curhat di bawah ini. Request musik lain curhat katanya. Omat sana curhat tapi request lagu. Nanti kita kembali tetap di Saung Sawala. Wih di Saung Sawala. Masih semangat. Masih semangat. Kamu tinu pembahasan orang dino episode ini tentang AWW Sunda. Seueur anu nonton anu jarong loh. Oh nya, kumaha sugan aya carana menonton AWW Sunda. Lain eta. Kita mah ikhtiar anjeun we sewang-sewangan. Siap. Kang, ya we di tiduk pembahasan cenah Kang. Siap. Kuningannya tinu tantangan para wanita Sunda khususnya. Ya mungkin ini sebagai tantangan juga kebanyakan wanita di luar sana gitu. Tapi kita konteksnya adalah Sunda. Ini tuh mereka sedang dihadapi dengan kesetaraan gender. Laras. Eta teh kumaha menurut Kang Windu maksudna kumaha kesetaraan gender teh Kang? Pami urang ningal kesetaraan gender Kang ya. Ya simkuring painten saluyu painten anu dimaksud kesetaraan gender dinya. Namun painten tidak melepaskan kodrat sebagai seorang perempuan gitu ya. Tugas utama painten ya tugas utama istri di bumi painten ya budak painten nyiapkeun painten kangge carogena eta painten anu utamina. Pami misalkan damel nu kitu mah kan aya nu langkung wajib painten.
anu langkung wajib mah saur abdinya istri damel teh misalkan anu janda. Da eta mah kangge ngahirupan anjeunna sareng anakna. Mau enggak mau sebelum dia punya pasangan lagi. Da wajar da kedah hirup atuh. Ya gares. Ulah ngatosan kalori ya. Nya beda. Nyandung Istri abi nonton nih. Ulah di pasihan link. Terus kumaha? Nah Kang, di kanu tadi pengen kurang lajengkeun nya sim kuring satuju pengen ngadukung lah sanes satuju ngadukung pami misalkan aya istri anu hoyong berprestasi gitu nya dina hal kerja pengen sareng karir pengen ya eta pami output nama kan sami wae pengen sareng pameget gitu nya sami wae hasil nama kerja nama misalkan naonnya misalkan di hiji padamelan anu ditinggal nama kan sanes istri atau nabi pameget nggak tapi kinerjana apa ya terus outputnya jadi dinya pengen antara istri sarang pameget gaduh namanya saling persaingan atau namanya deh saling mengisi gitu ya saling mendukung pami bersaing mah tapi bersaing dalam hal yang positif agar lebih baik pengen ya dina kesetaraan gender dalam hal eta nya abi mah saluyu gitu nya setuju namun di kanu tadi ulah hilap kanu inti kewajiban selaku kodrat istri. Benar-benar. Karena kan kieu menurut abi mah nyenggol ke kesetaraan gender aya oge bahayana saur abi mah. Nah, gitu kumaha. Bahayana teh kieu, misalkan ya istrina teh damel. Salakina damel. Tapi penghasilan istrina langkung tinggi. Tah, eta teh istri teh nya tiasa wae janten nurus tunjung. Uih damelnya ai salakina tos di bumi. Istrina nembe dongkap kan kuduna tibaliknya. Eta aya dibalik gitu. Jadi di bumi teh atuh yang napa aku duluan yang pulang. Kan aku teh kerja atuh. Atau aku teh butuh kopi, bikin sendiri. Udah enggak ada, beli atuh. Aya gitu. Aya. Mudah-mudahan teh aya yang nonton. Aya, mudah-mudahan tinu kru ieu teh aya. Kru aya. Sareng anu nonton di bumi pemirsa pertiwi mudah-mudahan teh aya. Mudah-mudahan teh aya gitu nya. Nah, itu teh sangat ada riskannya, Kang. Tipis itu teh antara misalkan membantu suami dengan menjadikan istri itu jadi dominan. Jadi benar kata Kang Windu tadi, boleh beraktivitas untuk para istri gitu nya. Ieu mah sakantenan we nya mah kangge istri abi pami nonton gitu nya. Oh janten di pasihan link. Janten di pasihan link we mah. Tapi langsung segmen ieu we. Bisa. Jadi buat para istri teh boleh membantu suami dan suami juga pasti akan sangat berterima kasih. Ya, betul. Tapi tahu kapasitas, persentasenya harus tetap di bawah suami. Karena pami langkung diluhurin suami, kita bayangkan. Jadi karena dia teh rumah saning ada gajina gedean abi. Punten pami diluhurin teh luhureun non masalah penghasilan atau napi non? Penghasilan. Oh. Pami diluhurin eta mah laki lebih jago. Oke. Ke mana eta? Kela. Gitu jadi hati-hati gitu. Walaupun kita nggak bilang bahwa tapi bukan berarti tidak boleh penghasilan istri itu bukan berarti tidak boleh ya. Ada Kang, ada juga cerita istri penghasilannya lebih besar. Tapi dia tetap memilih menghargai dan patuh sama suami. Oke, pengen gitu. Kang gitu. Jadi tinggal milih berarti nya bari nu mana? Tinggal milih bari nu mana? Lain milih sih eta mah. Oke, kengengna nu mana? Oh gitu. Tapi mun juga gitu mah laki-laki juga jangan terlena kalau tahu misalkan si istrinya punya penghasilan besar, dia tetap baik, untung sagawaya. Ya, bising nate geus we lah. Pemajikan nu gawe. Siapa pemajikan? Jangan lupa Anda juga punya tirah beban anu langkung berat. Kewajiban kan milarian mah. Aing ngebahasna. Jadi eta curhat atau kumaha sih? Oh, seurna gitu, Bang. Teman-teman abi gitu. Orang mau lain babaturan kan? Lain teman ini mah sahabat. Bisa ngasuh teman-teman. Ya tapi di luar itu Kang, kita kembali lagi ke konteks perempuan Sunda mah saya acungin jempol di ranah someahna. Jadi sepertos namanya misalkan salaki capek atau ke mertua atau kemana itu tuh someahna teh dijagi gitu. Ya maksudnya tidak semua tapi kebanyakan seperti itu. Gitu. Jadi ya masih dalam nilai-nilai kasundaan karena kita ngomonginnya konteks Sunda. Jadi ente mung ukur gareulis unggul, ente ukur misalkan bisa mandiri unggul, tapi someahna teh tetep dijaga. Nah eta nu wah amun kengeng istri nu kitu tolong dijagi. Entong sagawaya jol nyingced atuh da meureun peurih jeung nu ieu
Ya, aing geus berhasil senang-senang aja ngubatur. Emosi nganu gitu kan. Terus gitu. Aduh, tekaraos ya. Tekaraos. Sekarang terus di segmen terakhir painten waktu tanya kapan nih? Tapi bade terakhir lah kangge perempuan Sunda atau napi pamaget Sunda painten. Sareng pamagetna painten. Ya sareng istri pamaget anu di bumi painten terus kumaha. Kalau saya mah jaga keharmonisan kalian dengan tetap membawa nilai-nilai norma yang ada, yang berlaku untuk menjaga keharmonisan kalian. Jangan sampai kalelewihan lah. Iya. Bertindaknya sebagainya gitu. Istri harusnya begini, suami harusnya begitu. Pada tahu diri lah. Gitu. Aja, si Mamang. Abi kan. Iyalah. Mana teh atus mau ditaruh. Oke, pamit abi mah kieu Kang. Dalam konteks budaya itu ya. Perempuan Sunda khususnya semacam tempat pendidikan utama Kang ya di bumi ini sebelum ke sekolah kan di bumi heula Kang. Bahwa eta pendidikan agama, pendidikan formal, maca ayo oge kan seueur anu maca sata acan sekolah tos tiasa maca di bumi gitu ya seueur bisa painten. Nya sareng dalam konteks budaya painten nya wanohkeun oge itu nya putra-putri urang sadayana karena hal-hal anu berbau tentang budaya. Pergi pamih henteu ti bumi heula, henteu ti ibuna heula anu sadidinten pisan sareng urang kali nya hawatos teh ke tos ageungna teh aya paribasa jati kasilih ku jumdi teh gitu. Nah, eta naon? Jadi teu apal urang teh laratana di mana gitu nya. Nya. Eta bahaya pisan eta. Jadi pesan kuring mah ya selamat Idul Fitri. Jadi selamat Idul Fitri. Jauh. Mending orang tutup heula we. Pokona mah wanita Sunda Jos. Pelarian awewe Sunda maka kalian akan bahagia. Sip atuh, nanti kita ketemu lagi minggu depan, nanti masih dalam rangka Ramadan ya Kang? Masih dalam rangka Ramadan. Mudah-mudahan ibadah Ramadannya semuanya lancar. Amin. Jangan lupa kalau yang mau request kalian bisa DM ke Instagramna Partivi Sumedang di aya di layar kaca. Jadi nanti kita ketemu lagi dan tetap tontonin Saung Sawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.